nepi ka ayeuna junjunan urang ngabengkeutkeun tali kana patuanganana, nepi ka ayeuna diganjal ku batu, nepi ka Sayyidina Umar bin Khattab tumaras sabada ayeuna rengse salat junjunan. Ya Rasulullah, nepi gamparan ayeuna nuju teu damang. Henteu Umar, nah ajeun bagian aja gitu. Margi disimba abdi dina saat salat sareng gamparan abdi ngadangu seolah-olah tulang berulang gamparan ayeuna kadangu reket-reket. Bakal junjunan urang ayeuna ngawalar bahwa lain tulang Umar, tapi dibukalah ayeuna naon, dibuka ayeuna ikatna terus ditinggalkan. Ternyata anu disada dina waktu keur salat yani paaduna batu jeung batu. Nu mana di antara adat Arab dina saat ayeuna teu batu diganjel ieu nunjukkeun kana geus sabaraha poe henteu ayeuna tuangna. Dina waktu harita 7 batu anu ngaganjelna maka geus 7 dinten junjunan teu karabar ku tuangeun. Nah maka jeung seperti itu Nabi, padahal surga diharamkan ku Allah keur Nabi nu mana wae saacan junjunan ayeuna nincak ka surga. Padahal sakabeh kaayaan ieu adalah terhib mangrupakeun da pangbagia ka anjeunna. Padahal Allah geus ngajamin ayeuna ka Nabi tah naon wae bentuk dosa Nabi bakal dihampura ku Allah. Boh ayeuna anu geus terlalu jeung ayeuna anu can karandapan. Naon nepi ka ayeuna gundah gulina seperti kitu, nepi ka henteu ayeuna emut kana tuang-tuang acan. Taya kajaba sababna azizun alaihi ma anitum. Naon anu jadi beban umat, naon anu jadi beratna umat itu sangat membebani ka anjeunna. Kumaha anjeunna ayeuna ningali kana syariat-syariat nu bareto sa kacida beratna tina syariatna. Cai umat-umat nu bareto ieu cai teu bisa dipake ayeuna susuci. Tah susuci lamun bisa disebut ayeuna leungitna hukum najis teh jadi ku dikeureut atawa dikerit. Oge umat-umat nu bareto anu jadi tempat ibadahna henteu sembarangan, kudu khusus di tempat ibadah tersendiri. Anu ieu jeung umat Nabi berat. Oge saat ayeuna umat-umat nu bareto rek tobat, maka di antara puncakna tobat nyaeta kudu maehan sorangan. Bahkan saacan terjadina tobat diwiwirang heula ku Allah, dipangpangkeun naon nu jadi dosa jeung jadi kasalahanna. Nabi mikiran hal seperti ieu. Bahkan Nabi ayeuna nu jadi pikiran dari sakadar di dunia beratna syariat, tapi pikiran engke kumaha di negeri akhirat ieu umat mantena apakah aya jaminan ti Allah henteu antel jeung henteu asup ka neraka. Apakah umat Nabi kabeh ayeuna asup ka surga? Itu menjadi benak yang jadi pemikiran kanjeng Nabi. Ya umat Muhammadiyah, wahai umat kanjeng Nabi, coba refresh, coba benak urang sarerea, coba rasa urang sarerea, coba refresh urang, coba pusatkeun, coba pikirkeun ke urang bahwa dina tengah-tengah orang tibra sare jeung ayeuna ngeunahna kahirupan aya sosok anu terus memperjuangkan urang, sosok anu terus ngadoakeun urang, sosok anu terus mencerikan karena dosa-dosa urang, sosok anu terus ayeuna ngadoakeun supaya orang terus meunang hidayah, orang terus aya tina kabagjahan, bahwa setiap kelakuan umat kanjeng Nabi disodorkeun ke kanjeng Nabi.